wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibados atas nami sok nekat grup dimintorkeun lagu na 100 kirang 88 anu judulna torok tok olean. Cik sakali deui mah ewok. Implik-implikna sekali torok tok tetep Olean. Duh neng tokom mojang nuti bojong jengkol cenah ceuk beja bujalna dosol asa bodo nu penting baheno sengit mun kor ngobrol jiga dina iklan odol Eta misaan si eta. gua geo sasiga ade geo Sadek ya. dahar teu mirasa da puguh beak sanguna saha sare teu tibra bongan digembrong tumila tuur asa norok tok ningal kokom nu montok cinta akang disanto ku kokom nu deno. Eta lagu anu 100 kirang 88 berarti lagu anu kedua. Ayeuna Nu kaji. lagu anu kahiji mah ieu. Pibados bari makeun nyaeta dina laguna dan judulna nyaeta Iwir-iwir dina gawir. Iwir-iwir dina gawir. Cik kumaha cenah kumaha. Iwir-iwir dadina gawir melem sikinang kada tilu leungit hiji tutung mana kitu ge jing nongna jing nongna tah eta lagu anu kahiji Singkat itu mah. singkat eta mah singkat yang padat gitu. Tapi nu seterasna mah teu acan ngabantuan deui judulna kitu. Ari dupi maksudna eta kumaha iwir-iwir dina gawir teh. Iwir-iwir na gawir teh jadi lamun urang boga ieu pager gitu teu sulikat pager teh teu gubrag digubras ka handap jadi aya iwir-iwir nu nyesa dina hiji jeung aya si kinang ka tilu gitu tah kurang teh dibeulem si kinang ka teh tah geus dibeulem teh pas dikorehan deui da geus sasak sigana mah gitu leungit ieu jeung aya dua gitu wah ieu sigana tutung mana kitu ge gitu itu tah caritana mah gitu. Jadi eta teh lagu nu terinspirasi tina si Kinangka. Si Kinangka gitu. Bisa. Iwir-iwir na gawir tungtungna kana si Kinangka. Nya gitu jadi curiga teh nang kana ti mana eta. nang mau bisa jadi. Karamah gitu nya. Sakitu wae anu pihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.